Bismillahirrahmanirrahim. Pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae. Sedekah cager. Urang mah teu percaya sih. Jangan kiai ya kunaon hiji awak di garuse bae. Aju. Nomor kedua puyeng bae. Penyakit ke dokter mah geus cetak dokter eueuh panyakitan, geus dirongsen sagala, geus di USG. Di USG masih mah tuh meureun hamil. Bisa kiai. Ieu tentu. Teu cager-cager obat. Oh, geus bae atuh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ke didoakeun lah. Eta ngai di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka jana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai bloon cek. Kita sedekah teh bloon. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema nu pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teh beres ku batur. Ingat ka dongeng abah we. Dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah. Ih, jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep maling bisaan jasa cakeun. Geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Wah, kiai kurang kumaha teh. Ih, hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da punyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling lupa hajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dihanteun naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling lupa haji. Ya aing kalang dadana dititahkeun naon henteu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye aing tah panggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Ye, cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bocah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nya babarengan ku ari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah ku ari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Wow, barotang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita nu alhamdulillah nu urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Oh dah. Diangsongkeun kadinya 2 hulumbe 2. Dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti cekeuna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge tuh babaturan mondok. Ayo dar. Wah itu polona. Uruna cekeuna ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar nya bagian urang mawaan geus kayak ngobrol tuh endah nawaran tah celina cenah geuna aduh
cak santri ditawarkeun celi dah oh himpuk oh bener biak deh celina geus bae tempel badi teh kan teh lebayan lemah dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu eta dagingna teh dibelahkeun dibalikeun deh cak santri teh beak tabah jeung urang nyana di luar sini toel goblok cantik tolol deh ongkoh sini toel urang teh kebagian cek gitu mujana baru uprek teh atuh dahar sono pantal mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantal mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal cek berarti urang kebagian letah dua aduh sepatu geus kikiran we ieu sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ge ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh orang kebagian caina caina diangkat alah nasi cek santri tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kieu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah murid ge ka kiai ngadoakeun teu bedas ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta diperlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun yang mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh teh ulah beagun kabeh ieu pan sia eta mah sia eta mah jurig ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu ujak aingan sakali cak meng itu mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutikan wayahna geus atuh urang kado dah ieu nu mawaana saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah naon bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pandai bawaan keneh nyana geuna pelit cek kitu teh tah eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang teh jadi kumaha ge eta kodongeng Ki Asad dia kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal bebe jadakan ka kiai urusan kos kitu bebe ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebe ka kiai atuh gimana teh bebe ka kiai bae kiai kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai ge leungit goblok sia kunaon bebe ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep bae cek nya ge urang tarekan lah urang tarekan ngintip ieu ngintip itu tetep bae di palingan keneh wae deui cek Asad teh gengna ku aing kudu aya geng di geng pemalingan panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiainya masya Allah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah kira teh udah tenang nyana nggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek cenah teh tak eta langsung jadi satpam nyana di dinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doa bere aman masya Allah kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak
ai sendal tukang becak ku aing di saat paman aing teu salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nya mikir sorangan akhirnya kan jana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyat pamin ceki asan teh ya udah nggak usah sekena teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat pak kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia aja dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene manja aing kita nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing mending sholat Jumat cek nanti ya dari bara kos kieu mah enggak saya sholat Jumat tapi jaka geng gua mau sholat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong di gua kita sial biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyat pamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai dah kayak nyahon iya padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah geus nyahon cek kiai sia iya eta lah dieu keur carita sedekah ieu nu kaharti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah je nu mantak kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid sing bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kili gertil bae emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cer panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh ditul anakan sendal anakan kok jadi dua ya sendal tuh jadi tilu sendal masya Allah heran ieu zaman abah bae zaman abah ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh aju pan baheula mah di luareun Masjid Haram aya paranti sendal diasupkeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teu di dinya beres urang keluar dibuka tirobah eta teh tirobah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta je teu malaikat menyulusup ka jero bisa abah seuri bae abah seuri tah mah bejakeun lah sia deui ke sedekah ya masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia betah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot kanjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjing teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilan tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kanjeng Nabi biqabul taubatihim diterima tobatna deuk kumaha teu senang wallahu sami'un
Gusti Allah maha ngarung alimun maha uninga kajenting kuku maha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede jek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sodako aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji baik lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanna hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ya ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludah kiai diundang muludah diharapnya na numpak na kieu dibuka kopiahna karena aja tuh bari nyantai be 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah ayo WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya naik naik ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiaina hebat ya kiaina potongan pudoli meureun mah ya oke jaga ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cek mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiaina pakai kopiah bang aju pakai sorban dicek wetes dia banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan ya saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak gitu saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa ini suka geter-geter wetes saraing muludan datang ke tempat muludan atau kiai kan nginjem bu sini kenapa ini nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya beres ya tuh pakai jilbab waduh waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut ya anak diciuman ulu bulak balik atuh ibu kiai maksudnya ibu yai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai hakan gusyata lagu di forum bawah lah itu kan bisa tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri jelema nusa salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kosdir cek jana ieu sial kiai goblok cek di hatena atuh terus atuh karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nyana teu jembar lantaran hatena kan lain muludan jana mah aing jadi kosi
terus bae dihormati muludan lah biasa kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan zaman jahiliyah teh loba WTS terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nya dirinya terus ieu nang ditoel ku jamaah ibunya kok nangis kunaon nangis teu nanaon sedih ibunya sedih ngadengi suami ngomong kok gitu sedih ya Allah ya Rabbi atuh kabeh kita nu hadir dirinya cerik nyeung cerikan ibu nyai cerik kabehan Masya Allah salokasi eta cerik kabehan ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh manya cenah urang teh cerik corik deui kabeh Masya Allah tinggal eta WTS bingung goblok cek ya teh aing dicengcerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun di ulah kuariman dan turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang macam ngana tetap kuda turun lagi turun diberi berkat bere deh duit ala kadar balik ceri WTS kia baiknya ada di markas jana bari tipe tiga daharan cau berkat sanggup berkat terus ya nelenya ada diberi duit ayam meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek nya aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek nya teh aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai nu mantep ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda anak wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohat dibere berkat sodako eta haju pada menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge atuh caunang muludan makan lain ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang
ada kurangnya isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hei siapa yang Nabi salam emang ngilu-mulu dan henteu cek jana kok kesurupan ya Nabi salam jauh kesurupannya Nabi salam tak udah penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah sekarang itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kesurupan ya Nabi salamnya aya bapana tas mulu dan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah timimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat deuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah yang meuli HP beli tah sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah irung HP-an kayaknya kieu aing ge cenah mabok HP mah ieu mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal ke HP daripada dicarekan paling berean aya ieu berean Masya Allah kali loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngejebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut bae insyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik deui ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel urang 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana kan pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya dipepeh naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat ge neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca enek mana iku mah pabrik gitu tah geus aya sorangan kan kuari mah nah pokoknya aku bajingan mau benang main naon ge sodako maksudnya keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu pake biakeun kitu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae geulana teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cenah bager tah kan boga gitu tah itu kaset tapi cek ngejat kurang bager tapi si mah ai dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai gitu ngan apa nggih neng di mana pabrik emang mah makasih nuju kenal gitu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sin tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudnya mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadina urang udag jana kuari mah nyana udag urang kuna teh sedekah nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas
tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sodako baheula makan disebut nama mahugi sodakoh keneh teh ngan bahasana kabebena mah mahugi sodakoh eta ge sodakoh juring ieu keur carita bab sodakoh jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodako mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep sejuta kali orang boga kesalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ya sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah alhamdulillah ieu cerita asli da khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mau eta mah urang anu sedekah muludan di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebojang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bae nyokot salembur nyahoan kabeh demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahoan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis ate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakanulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran penta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kaing sehingga maneh teu boga uyah penta kaing aju ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kaing hatal milah sehingga uyah minta kain dan datang nak lain berarti orang minta uyah nu datang sorot uyah datang tuh uyah tuh waduh beres pun dihana pun di luhur blek katimpa uyah paet sia kajian ngomong gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang mau datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moh kaya aya hamba-hamba Allah lamun orang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh
engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan lo baca sehewan nu istiqomah ora emang maukeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba hupyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teu kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca toh khufiyah ya inna da'a rabbahu ketika kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufiyah lalau para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunnan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan nyorang cai mataan can nyorang encan nyorang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh heuh mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan jagan. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak kitu Ibrahim bin Adham pan di dieu ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja Horenganan urut cai mata ku unggal peuting ka di eta pakat. Siti Robatul Adawiyah ka di eta pakat. Ya Allah ya Rabbi, batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa. Jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti, abdi teh ieu butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh
emang maksudnya kurang abeh teu meuli bensin teboga kan bisa digoes bari mah sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah orang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup kusila nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu dua beca nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta mah ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah enta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng kaya mun boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atawa mameh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karak penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae sebab ruhani nama murni suci pan nu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantap urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas batu hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nu tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung beres
menang dua petanya gue mana jadi beteng teh pae atuh anak tenang atuh geus pae mah enggak beres tambah kos gitu insyaallah tambah kos saya jelema anu burut nanya ka naon garangan ka kiai kula ieu kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mengkelti kana gitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan baik itu komo ke tengah poe mah ulas itu guys diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cak kiai eta maksudna ge lain kena sagere kena herang jeung sia cak kiai ya Allah ya Rabbi aya baik nah coba nanti cai kiai na keur sare keur tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan naon itu cenah mah haji nyeri beuteung oh beuteung ya atuh membacaan aja je boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun ngan bae tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngan ngadoana boga hadas gede bae cager aya nu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduanna jak keur wuduna ge inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajadai Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung kumaha ih teh budak neundeuna teu beres mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing ja dagang karungan dari titah pan ku aing kunaon inget ka nu lain dititah ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah kitu teu cenah mah teu diijabah buktina teh diijabah atuh nya namanya nyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat naon eta tadi teh wuduna kitu inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah merekon sepudau rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tuh mantap aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana
tuh dibere-beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutun jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor nama aya motor oh deui sarua ye itu teh mabur duit di bawah motor bae eta kos kitu geus Masya Allah ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak deka mana ke Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti hamba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong caknya ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah ja atuh ku dibalikeunna ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus beta mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bu muatan gaya keneh nuhun Gusti ber
beres tawafnya wali mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka iman hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit du Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kakula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bisakeun ku kula gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jeung moal urang jauh henteu cenah asalnya bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat oh mantap ke di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoman ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku kapolsek keluar udah keluarin aja walaupun saya kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijual itu sama saya tuh keren sing Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali na ku sebab jadi garong ye atuh mamang ge beusi hayang jadi wali ngagarong heula aja sia ngagarong ditakwa aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilok pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabok jeung meureunanan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan nyana Kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar Kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar Kemis ngan asli pasar Kemis sama 2
Lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pemalingan Ambalaya nyamun kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantap engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu dong ngan teu meunang pan lamaning didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling kunyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha sagala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh paos babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakul mah ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kokomaha ge je kiai cenah kata bakareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin bae geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerbekan di neraka. Nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk gegalak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tangkap sia eta comot sia eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudnya diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali saya ngadenge wali ke kadeunya sakedeung ieu asal diuk wali sakedeung diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu jauh bae sanunya orang diangkat jadi wali je itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna je atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ka kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan ieu asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing bang dua nyawa ngaran teh rupa mana tuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka harti malaikat salah tah lawan ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan ya di grup wali kan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabar 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali nggak di tukang ye jokin ketaguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup cuma di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya hoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang di hareup waktu beres ya Bang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka iya soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu
geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula, dua kudu boga adab, tilu kudu menghadap ka kiblat, opat kudu pohara jasa, urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupiana. Ari para nabi, para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupiah. Ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah. Mantak wali Allah mati lok daek ngadoa isin cek nyana ngadoa aja nek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun meme kaula didamel ge ku Gusti Allah ja geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mantak di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utlika yansariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu meureunanan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuwih liwat batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek-jerek bae bu pajar pendek koreng panjang tapi hati hadir hati moal dipakai karesep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mangala ieu sing ade matak Allah tersepen kanu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kadua panjang ya nomor kadua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kadua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang haju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru atunya ati lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang wara kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sekian jauh kan ke Jatiwangi sekian dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalawan rata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema nama laung panuleuna set ieu namanya cingin saya celong saya tik sial tuh tukang beas
bisa tuh tukang beas. Masyaallah, tek dihampura gitu tuh tukang beas. Bisa. Ya Allah, ya Rabb. Bisa ieu main ieu main. Gusti Allah. Nah, sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol. Sabara duit teh jengkol teh eta. Modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10, 20, 100 ribu lah. Gedekeun 500 ribu. Ngadoanya na Allah ya Rabbi Gusti. Abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways. Cak Gusti teu kira-kira teh budak. Menta bae ulah yang Garuda, paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing. Ya bener nu dagang. Nah, kapal, kakapalan. Kade Garuda. Nah ngadoa ya ieu. Iya ditiup ieu mah, sing ade ulah kenceng teuing, betus. Kakapalan palingnya eta. Kudu disesuaikeun. Orang-orang lembur, kasep teh sabaraha, sugih kitu keneh, ngadoa ya Allah ya Rabbi. Abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti. Ya Allah atuh bener geus ya. Aya gatuh ulah kadu kos kitu. Geus ukuran tataga sia bae sih. Anu bareng kanyawan kiihna jeung sia keur leutik teh. Urang teh jadek cek kolot teh digalinkeun jeung sia eta di embung. Emang kunaon? Kula nyaho ka bawarang negeri. Emang atuh kiina ge bareng pan jeung kula. Nya leutik kula leutik. Atuh lain deui ku ari mah babulu. Tangga doa teh kudu diakurkeun. Disesuaikeun jeung diri. Atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara. Urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gengan SD ke SMPG ajurna betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak tamam lain lalagaan tamang ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari bae mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepak boran mah teu bisa nu mentak sepak bor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadananku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae cakal geus tungguan sakedeung deui deres sama kos kitu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju. Ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu meubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nyamal lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung
hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai nu hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak os areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbil abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sekolah SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan kugus nyupiran gitu bisa mun kajadian aing misalna ye cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogoh mah panti aing dibogohkeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil